mule ngaraksa jeung miara hayu sabilulungan. Terinspirasi dari upacara ritual ngahiras, yaitu prosesi sebelum menumbuk padi. Menumbuk padi ketika hajatan besar, di mana masyarakat bergotong royong membuat olahan makanan yang berbahan beras. Mereka menumbuk beras semalaman untuk mendapatkan tepung beras. Mantra dilapalkan agar para leluhur turut serta dalam menumbuk beras yang melelahkan itu. Prosesi tarian ini diciptakan oleh Lilik Hartanto dan merupakan kesenian khas budaya Gondang. Di awang-awang antara bulan jeung bentang, kuring jeung manehna pinuh ka tresna, dina teu beulak ku rasa suka. Kuring jeung manehna pinuh ka tresna, dina teu beulak ku rasa cinta. Kuring asa ku melayang di awang-awang antara bulan jeung bentang. Kuring asa ku melayang di awang